Awet biasa mang cukup samping di rumah hati jiwa rumah hati mimit lah. Ayo nu bodas ayo nu memang awewe mah tumpah-tumpah. Ayo baheula yang terkenal anu jago gitu yang awewe saha ya? Istri nama muslimah di mana? Oh di dia. Pajajaran kita masuk ke bumi mandi muka na oge bupati Cianjur buka benar. Maksudnya kumaha teh ya? Mimitina Cianjur teh boga ibu kota tapi Cikole. Berarti Sukabumi teh pecahan ti Cianjur. Sukabumi mah Cianjur jika anak jeung bapak. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke, yang di pojok itu yang di pojok. Sedang nginding, lanas panas nginding nani. Udah ajar gue nginding. Tapi ngepas ngomong itu. Bisa aja tuh ini. Nah, ini Pak Kilo. Oh, ikutan lumayan. Ya. Maksud gua kamu pernah itu Fine feelingnya. Soalnya rembut bagiannya. kalau bukan Seorang atuh. Kamu lihat dari voting. Sakit. Nah, jadi gitu joget. Ini jadi gitu. Ah, kayak biasa sate ya mah. Ini. Itu ini ya. Ayo, so.
Ini pada hayang itu. Bisa menegen. Udah yang dia. Mobil. Bener. Di Moha kan? Nah ini gitu mah biasa nawaronya iya mencang mencang nanti bisa nanaon kiri na beda ngomong jawara awewe masuk bungkut. Oh, Sini jenggot ya. lamun awewe anu menak anu istilah nama awewe anu sok di imah mah tara dibeungkeut beuneunan kitunya. Tapi ari kabaya yang di zaman balang saya. Ah iya Oh, abaya kabayanya. Berarti abaya mah atuh jang menak. oh menak. Lamun misalkan awewe biasa, Awe biasa mau cukup samping dibengkut. oh gitu. Berarti lamun misalkan awewe nu biasa mah cukup ku samping. Lamun awewe menak pakai kabaya jeung samping ya yang. Tah lamun awewe anu osok pencak mah dibeungkeut. Ngalalana irupna. Kan baju nama rada pangsi merenang yang ya. Kumaha tujuan kumaha mimiti imitna. Aya nu bodas-bodas aya nu luwih mangit awewe mah rupa-rupa. Gitu. Ayeuna baheula yang terkenal anu jago gitu yang awewe saha ya. Sugan gitu. Rengganis. Rambut kasih. Teh orang mana ya? Sindang kasih. Majak langka. Majalengka. Istri nah Prabu Siliwangi. Tapi lamun jang di daerah di dieu kitu yang sugan aya nu kasohor. Di mana? Di dieu. Aing. Berarti yang teh awewe pada jaga dagang Aing ngomong lagi nu kasih. Ngomong awewe kasih. Kasohor gibing merenangnya. Lain mata mah gibing. Kamu anten. Kasih. Anten. Kamu anten. Sukabumi. Lain Pajajaran. Sukabumi mah atuh dieu sia teh. Eta mah Sukabumi mah dibuka na oge, dibuka ti Cianjur anu kagenep. Begitu Cianjur anu kagenep. Maksudna kumaha teh ya? Mimitina Cianjur teh boga ibu kota di Cikole. Muka weh tidinya teh namun cek ayeuna mah kacamatan.
Nah kecamatan Gunung Parang. Nah tidinya mimitin ayah Sukabumi mah. Berarti Sukabumi itu pecahan ti Cianjur. Sukabumi mah Cianjur. Berarti Sukabumi jeung Cianjur teh kalau kena Cianjur Nyahu ieu atuh. Sukabumi mah lamun ayeuna mah Sukabumi Cianjurna. Nah Sukabumi teh jadi kecamatanna. mainnya atuh yang aya paribasa dieu nya cenah. Orang Sukabumi ka orang Cianjur mah juga orang Sunda ka orang Jawa gitu mah nih. Lain. Oh lain. Jika anak jeung bapak. Oh gitu. Mau aya Sukabumi dengan aya Cianjur. Mau Cianjur lamun eueuh naon? Cianjur pada atuh ditahin kena oge ku putrana Raden Aryang Syahparana putra Prabu Ucup Umum. Oh, Nah Prabu Ucup Umum teh boga budak 5 Arya Kidul, Ratu Putri, Ratu Radea nikahna kaitu Raden Arya Saringsingan Gunung Manglayang. Ratu Putri nikahna ka putrana Syekh Abdul Muhyi Pamijan anu bungsu nyata Raden Aryang Syahparana. Budak Yuda Nagara. Terus itu Raden Arya Wiratanu Datar. hari ayeuna pan Sukabumi mah berenang misah di Cianjur apa kumaha? Ya, misahnya. Bisa. Raden Muhammad Nuh eta teh Bupati Genep Cianjur ditugaskeunana aya di dieu teh aya naon Perdana Menteri Cianjur. Baheula teh Kapatihan Gunung Parang. itu saeta teh sameme zaman walana gitu kan? Zaman walana Oh, tahun 1817. 1817. Tahun 17. Raden nu boga budak tilu. Raden Abbas, Raden Aryanata Nagara, hiji di masyarakat. Ngan dia nu kahiji kunaon teu dijadikeun bupati, usahab teu bisa ngomong. Anu kadua teu bisa jadi bupati Raden Aryanata Nagara. Sabab naon? Sabab urang walana mungeun dipimpin ku ulama bari jeung geus haji. Ayeuna nyokot nu katilu Raden Abbas sabab leutik keneh. Nya tungtungna dibikeun ka pamanna rumah gereja. Oh, eta teh geus di zaman walana. Dan zaman Pajajaran mah eueuh Cianjur, eueuh Bandung. Hiji ngaran ya, hiji wilayahnya yang Galuh Pakuan, Sundapura. Sundapura batasna ti Wahangan Citarum ka kulon. Galuh Pakuan ka wetan. Sundapura Galuh Pakuan. Sundapura ngasepna kana leuleungan. Sundapura teh Kana leuleungan mata kana dia cokotna pamacan, pamonyet. Galuh Pakuan kana pangmata lolobana punaon model naon batu ali lolobana ti wetan. Sabab baheulana kawetan bagas kana hiasan. Mata busana digarut. lain eta yang kan hari gimana ngomong kena mencak gitunya yangnya dina masalah pasilatan selain meong kan aya orai terus non monyet terus jadi tenu bango yang ya bango mati gitu Jalan bang.
di Cina. Oh di Cina. Berarti nomor Nina Sunda mah tilu gitu menang. Meong macan. Oh meong. Terus orai menangnya. Oh, oh lain. Dua. Apa monyet? Pameong pamacan. Hari Beda ya. Pameong maksudnya pamacan pamonyet. Oh, pamacan itu pamonyet. Ah, iya jangan. Pamacan jeung pamonyet. Oh, kami macan. tapi jarang yang serangan ngedengar pamonyet mah. Ah, iya. Maksudnya perguruan anu ayeuna gitu. Anu na itu. Aya. Ah, rencana. Pamonyet mah jarang dipakai. Tapi jujur anu dirahasia. Oh gitu. Emang untuk kenyamuan secara umum. Tidak mau kuat melawan pamacan. Saban si Bona pajajaran mameong. Hari eta pamonyet mimitina ti. Nyanyitakeun. Kangaranan Sundapura mah pampaluluhungan. Boga-boga nyiptakeun jurus serangan. Mane Mento Cikalong. Jadi karena pamacan ya. Kumaha di bawah. Dan jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke, yang di pojok itu yang di pojok. Dikawinkeun hiji Gusta. Pangulinan kerjaman eyang nu rame naonnya. Bobong ayang unyil aya di udang-udang. Kumaha aing diudang ban teu kabeh bisa diudag-udag merenang. Ieu ayeuna kan nu jago mah dipikasieun. Oh gitu. Ieu rek kumaha ieu. Ayeuna loba masyarakat anu can Islam. Kami ujung Bapak. Carana mawa masyarakat masyarakat Islam teh ku acara debus. Kasenian debus. Nah tidinya nu penting mah resep heula kayak geus ngasep kanggo dirubah kana agama. Jadi kangaranan kerjaman baheula mah kangaranan anu jago di poro. Hirup dan jago mah di mana-mana mata sok bapak tilasanana. Si Asnawi teh masih keneh meureunnya Baraya. Cikadueun Banten teh teh. Beda asli mana? Cah? Teuing tanya teh asli mana urang. Terus kumaha yang eta teh yang cah? Kumaha naonna? Oh, atuh caritana ieu. Oh, dah tuh lincang itu ulah tuh eta. Oh, maksud teh yang ngakurkeun sarua teh jeung dicaritakeun ku pun aki gitu. Eta teh tungunanna nama ti ditu, eta teh. Ti wetan. Tungun nama. Kan kadieu nama teu apa, hanap. Hari eyang teh santraganana jeung Mama Haji Ali Akbar gitu. Eta mah tuh jeung Agnas. Ari yang Arnas tah sareng karuhun di dieu. Eta teh sepuhan mana ya? Yang Aliun. Yang Aliun atuh. Oh, gitu. Sosokna Mama Haji Ali teh kumaha ya? Itu nama tukang kana biasa, kana pangwangunan. Oh gitu. Turuningnya pangabisana ka eta. Kabeh pakaturun eta mah pangabisana henteu ka anakna ka injuna. Si Usman kitu deui kana naon kana kai. Anak si Usman loba sah didodo kana kai. Ari dedeganana yang biasana gitu pakaian teh sok make baju naon gitu. Saha? Eta karuhun. Nyabodas. Bodas. Ari sok aya geuningan anu make beno eta pakai baju Eta belangkon. kumaha dipake initna. Oh gitu.
namun dilihat datu salilana baju bodas daing mais naon pakaian manda ngagungkeun kana adat ngan santu namunan eta teh jati dirinya yang keur baheula mah lamun hayang maneh hayang nyaho jati diri Sunda kudu make baju Sunda. Jadi lamun hiji jalma geus make baju Sunda berarti manehna ngaku kana Sunda. Namun teu wani make baju Sunda geus manehna geus era kana Sunda. Nah, dah Sunda mah lain suku atuh agama sebenarnya mah. Oh, agama. Baheula mah agama. Kumaha eta teh yang Agama ari Sun teh panon poe laida teh dewa panon poe baheulana Sunda Wiwitan ku sababungan Sundana loba jadi suku Sunda baheula mah ngaran agamanya ya agama Sunda Sunda Wiwitan mah ti kulon ti salakan nagara karek kata rumah nagara. Ari Mama Haji Ali Akbar teh turunan asli Sunda apa ti mana ti wetan? Ali Akbar mah teu apa gitu tieu. Tapi ari abdi mah yang anu janten penasaran teh itu ti pihak ibu tah anu mah teu apa teh abdi mah. Coba sugan aya wewenghan kitu tah. Inyung mah ti kidul. Heeh, ti kidul tah. Pun buyut teh eta teh. Tapi Pun buyut teh tah. Mantah sok aya kamu nama sok ka Gunung Padang Eta teh buyut maneh teh. Ai amu nama ka amu pan kula sok di Gunung Padang gitu. kok gitu. Aduh. Dulu pihakan. Ciludur teh tadi tereka dieu ngan katinggalun Cipanengan. Ciludur teh katinggalun ojek online-na Cuyakeun di Jakarta. Aya ngaringkuk karek datang karek dongkap. Iya kak. Ibu Mina patosnya buat Betawi. Nyaba pihakan. Di Betawi Batavia. Iya kak. Tah yang ieu teh lamun ka Mbah Priok masih kena nyambung teu. Ai ti luhur nama pasti nyambung. Ti Adam udah pasti. Ai, Oh lain. di beh zaman Kasultanan mah nyambung. Kasabab Kasultanan baheula teh turunanna ka itu ka dieu. Nyambung. Kan jauh. Ngan jauhnya. Anu rada deketna meureun ka Bajepra, meureun rada deketnya. Nah, eta mah masih naonnya Sainu lain. pisan. Sabiwieun hiji sabab hiji omongan jelema beda-beda. Oh gitu. Nah, aya nu beh ditu ngomongkeun sajaman panjajaran eta masih keneh tapi ka ayeuna ge can kabuka asli mah. Bajepra teh. Lamun ka Nyi Antrem, Nyantrem sajaman. hah? Nyantrem mana? Eta Lok Antrem. Masih sajaman. Oh masih sejaman. anu sa entragan jeung eyang teh meureun saha wae ya Di dieu si Usman sanapeun. sanapeun eta mah nya mangkana mun tak nanyakeun Mama Haji teh bisi santragan jeung eyang gitu. Haji mana? Mama Haji Ali Saluhureun. cek tadina hayang nyaliksik asal usul teh aya nyaho mah pan Eta dah jadi kebanggaan oge gitu ya. anakna. Adatna kumaha ya? Anakna. Oh anakna. Eta datang ka damu tepan mobil liwat. Dia enggak Juki. iya caranya Hari ka resepna eta teh naon eta teh pun karuhun teh. Punya
Oh, sugan harewas gitu. nyabo ay karasa bang kumakatag katurunan coba kumana istirahat di mana makamna saat turunananan Hari makomna anu sok dijarahan ku anak eta bener tuh nya. ya kak Di kaler. nyabo Kan eta teh cenah saurna teh aya 2 yang anu hiji mau panjang di ditu di belahanapna deui, anu hiji mah batu hungkul dinganan di eta dina teh di gugunungan. panjang Oh, berarti anu panjang nu bener bener. batu numpuk anu panjang nu gede. Tah eta teh aya 2 pendapat yang eta teh bahkan ayeuna anu mamaban sanes anu mamabanang sesebuh ti Banang oge eta teh cenah ngakuna nama anu di gugunungan anu batu hungkul. Tah sedengkeun aya deui pendapatna teh anu panjang anu di handapna di tembok. Tah eta teh anu leresna nu mana tah? sugan maneh turunanana Kan kieu. keluarga maneh mana nyokot Oh gitu. Ari abdi mah kapungkur nuju alit gitu. Aya nu nuduhkeun teh nyata nu panjang. Tapi ari kamari barang ka itu deui nu nuduhkeun teh nyata jadi anu di gunung. nyabo Coba tuh harewaskeun kueang. asa sadeukeut teu nanaon Oh gitu. asa deukeut namun pajauh mah di ditu misalkeun di Batavia jeung di Sukabumi nya Oh. masih padeukeut mah teu da Hari dulu teu dapat diresa para hiji eta. Aya 7 aya 8. naon Makom deui ku dapat dir. Ayo naik diganti deh. loba Teu sugan sa kuning aya. naleuwih Masih eta desa Bunoyo teh we nyabo atuh beh ditu sia tombong anjing ngeudeung eta jeung Agnas oge kolot teh Kang Agnas oh eta Tapi kan yang cacakan saluhureun oge meureunan yang teh pernah nyaksian meureunan gitu. kasihan cah Oh istilah nama ka cerita, kahirupanana. ceritana gitu. we nyabo kula mah geus Can keumuran gitu Ai generasi atas yang aranas teh kasaha ya? Juhri Juhri. Sadali Tangis eta. Kuyubi banyak tadinya. Tangis tidinya menan ka eyang gitunya. nah lain deui Hah? minta saturuna kula mah di Banten kalau kula di ditu mama Jembak itu bagus Andras Kekekekekeketan yang upami ti Banten mah kinten-kintena masih ngayet gitu. nyangai Oh ngayet atunya. abdi mah teh nya. Bauna beda gitu nya yang. Karuhun abdi teh sareng yang teh masih ngayet gitu tang. Karun abdi mah teh nya. Paingan atuh ari nu lain batu wani ngabejakeun ari yang mau wani. hidup Ka abdi mah deungeun-deungeun ya. Makana sorangan mah jujur yang penasaran ku carita nama Mah Haji Ali. nyata nyabo di wetan Soalna Abdi di mana? yang Usman mah can pernah nyaritakeun. Punya Jadi bingung gitu yang apa teh. Yang Usman mah can pernah nyaritakeun gitu yang. Jadi teh apa yang apa teh? nyabo asal muasalna di mana ngayetna sareng eyang ti katurunan sabaraha tah. wah geus teu ka itu cabab anaknya Kanjeng Sultan Agung Patah Tirtaya sate lain hiji
leuwih ti 10 na tina 10 teh anakan deui leuwih ti 10 rek hitungna. Bukan ya tuh jadi dihijikan di kertas. Bukan catatan gitu ya. Rantu ingin keluar. Oh berarti ti internet ti Raden Patah Tirtayasa anu di Ampel. Nah pak kuat pak kait nah Itu. Sarang abdi, tanya. Dengan mana sarang abdi? Penasaran neng mana? Nah ini penasaran. Aisyah ge aya kaitan mah. Kena gedang, kena non. Ngan sabelah ti awewe. Alo lah pokoknya mah. Ai ti lalaki mah ti wetan. Heuti kalau ti awewe teh main nantuna juhri. Awewe ngakaitkeunna ka Aliun. Raina Mama Haji Romli panginten. Saha Fatimah saha. Fatimah pamit teleponnya bungsuna nya. Fatimah Aminah saha. Amin. Bungsuna nya ya. Sia mah hongkon nanya tapi nyaho soalnya geus ku sia jawab. Hongkon nanyakeun ka aing tapi dijawab ku aing salah. Nyaho geus angin nyaho mah teu nanyakeun atuh. Ari abdi mah yang mungkin saukur hayang aya penguatan gitu maksudnya. Kamari pan abdi tos aya wewongan teh ti pun ua gitu maksudnya. Hayang nyamikeun sangkan leuwih teteg gitu dina waktu tawasul teh gitu. Tapi kumaha syangwa eta jeung kula. Alhamdulillah sami. Nya geus sarua mah. Kemana tuh? Mau Aman aba. mau udah heula. Seruput nyungcung. Ayam. Ibu gaba. Tahu tuh ye. Habib Hamid ya. Nya jadi aing teu nyaho teh masa aing mah Menu sahadu eta. kalakuan anak si Aek nu kitu digugu dina mah teu ada teu bener lagi da emang kalakuan kitu jangka kitu mah dabung di heula. Lain yang atau bere yang pencerahan gitu lah dina ngamumule teh lain sekedar dina eta non gitu yang anu kudu di Udah kudu ngesep geula kana budayana. resep mah Salah sahijina bahasa. Lamun bahasa geus dipohokeun lobana dicokotna kana bahasa Batapian nya kaituna bakal aut-autan. Da sifatna Sunda mah hiji kudu welas, kudu asida, ieu mah jeung tatangga jeung yulun silih gorengkeun. Da angge kumaha bisa ngamumule nah atuh. ya gitu nama yang lain yang kira-kira boga ngaran alus teh yang jang budak lalaki Sadingetan wae. Nangis nyieun. arek padan ka iya pan kamari kakara ka budak awewe deui karena teh yang lalaki karena budak awewe deui iya mah lamun misalkan sok we teh kurangnya dipake tapi hayang ngaran Sunda itu nu Sunda pisan melekat iya oge ngaran budak anu kadua teh dibere ngaran teh Nyi Arum Halus. Oh. Syawan. tah lamun lalaki kira-kira kumaha ya Loba Mandalika. Gua atuh. hah Mandalika. terus Jaya Sasana. Yuda Nagara. eta yang negara raga Yuda Nagara deh. Wijaya Kusuma. Ari eta teh artina teh naon ya Nyabo. Makanya bangsawan Yuna. Yang Asup ngaran suka teh. punten dia nyamanawi aya wewongan gitu.
Insya Allah kapayunan nanti abdi teh gitu panten aya ilah Pindah. eta Terus kebaca. kinten-kintena merekna naon tah nu cocok upami Mekah saya teh tah Halus. Mekah Al Jaitiyah gitu Karena Mekah mah halusnya. Ya. kan Madinah terus aya Mekah jam-jamna aya di wetan nya Rekening sabaraha ya. santun Mekahna ya Nah, geus kanyanyuk kitu deui wae. Oh ja jibere sia mah kitu. tah wewenganana kinten-kintena saena kitu ya mah upami kaping hiji Januari saena tabu sabaraha tah Nya isu. Oh gitu. Kaping hiji Januari bentennya tulangkung nu penting mah isu Nu penting niat, ah tapi nu halusna isu. nya Sama cebuk. Isu hari dinten mah teu patos ditangtos genting bentennya Yang nomor rekeningnya. Nyaho aing geus sia mah kadunya. Mana tuh? Aing ge nyaho waktuna tahun 82 dina nalika tanggal 2 genep. Mana deh? Kopi. Dan jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke, yang di pojok itu yang di pojok. Ayang nyusu nguput bungcung. Yang lah orang aja ya. Kayak malam minggu nongke yang mau surutu mah, aku disuruh tuh wae dia mah. Para rahit yang lain nama temen suruh tuh teh. Oh ada lingkah kalian sia. Pasti. Manawi Imam Manawi aya wewengan Oke lah. Ya tahu. Gampang lah orang meuli buat orang. Ayo nanya. anu aya we atuh Ini malah kurang geram-geram ya. ke mun aya milik urang ngumpul ngariung urang ngadu surutu Wis sia ditagih ku aing. nah adik ditagih oge asal keur aya Iya mau Cang. Orang mau sok we bantuan gue yang atuh yang ya. Orang teh yang mau mulai ya. Hiji kudu silih asih heula jeung sasama. Kenges tidinya mah rasa budaya, rasa jiwa na urang geus kuat kadinya ngamumulena ge bakal genah. Maksudna kieu yang da ikut sorangan mah ning teu bisa komodo. Da anu kitu mah sewang-sewangan teu bisa dipaksa. Begitu teh mah. Teu bisa dipaksa ka hayang urang dan nu kitu mah sewang-sewangan hatena. Hayang ngenalkeun yang sorangan teh budaya urang teh ka urang luar. Anu aya jalan geus alus. Mumpung aya nu daekeun sok anjeun rangkul segala rupana. Doakeun ku yang oge atuh nya. Insyaallah. yang itu bade mau suruput teh Iung ieu yang cewek lah dina hiji waktu lah nya beum jadi onang kepadungdung alim alen harin uing. kumaha tuh omongan teh nya ari saya nama teu sawios dinten naon wae bulan naon wae ngan anu penting Bahasa isu Sundanya yung Beum Kode itu bahasa bidang ngawi yakem ya kahai mun minang ulin di Tiparan pasti apa ya kahai yakem bahasa punya kerja bomat jijin enggak jijin bahasa kerja manualana ai pendek harma nu baheula pake bahasa nu kieu pokoknya jadi syarat namanya lain syarat bahasa kode lah intinya mah Widal. jadi anu teu kahati ku bahasa orang walana soalna mun pake bahasa Sunda jeung bahasa Batavia mah pasti kahartieun ku orang Balanda tanjeun bahasa oh ya genu kieu yang enggak
Yang nyongkan doa nanya yangnya sing diberi kelancaran gitu yang. Doa alen halid. Harus jadi buka tuh. Bukan deh. Mana tuh barang sih? Kau nanya, kan mana? Iya nya. Tadi kau orang nanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun yang.